Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuswana mung saukur 60 tahun. Tapi umur anu relatif singkat, umur anu mung saukur 60 tahun tapi bisa ngarubah peradaban jalmi, tapi bisa ngarubah alam dunia dina zaman anu bodoh kana zaman anu nyaho, dina zaman anu ruksakna moral janten anu berakhlak, dina zaman anu silih caci silih bunuh karena jalan anu sangat damai jeung silih menghargai, dina zaman anu dina eta waktos teh seorang istri sama sekali teu berharga, karena zaman seorang istri sangat mulia dihargaan khususnya ku seorang budak. Umur anu geus 1400 tahun dibangun ku Kanjeng Nabi mung saukur 23 tahun dan diutusna Rasulullah teh dina waktos 40 tahun. 23 tahun tapi manfaatna ayeuna karasa ku urang tos 1447 tahun dugi ka aing. Ajaranna sampai ka dugi ayeuna dicanak ku para sahabat, dicanak ku para tabi'in, dicanak ku para ulama, ku para wali kadieuna, ku para kiai, ku para santri, sampai ke masyarakat dianggo ajaranna, dianggo toladana, dianggo akhlak anu janten pedoman tujuan kahirupan dengan yuswa mung saukur 60 tahun tapi panjangnya sampai ke akhir masa. Seueur deui di antawisna lamun urang erek maca sejarah-sejarah zaman-zaman kapungkur, bahkan lamun urang tong jauh-jauh contohna anu janten pahlawan nasional anu terkenal di negara urang seorang jenderal pasti terang jenderal non terkenal Jenderal Sudirman. Wiswana mung 34 tahun tapi manfaatna tapi berhargana sampai gen kadirasakeun ku urang ku ngabebaskeun penjajah di tempat sehingga orang biasa nyaman cicing di negara Republik Indonesia. Para ulama yuswana parendek malah dina anu satu acan anu sanesna deui anu baheula anu sami berjuang golongan remaja barudak muara saeutik umurna tapi teu berpikir ke pribadina, keyakinan kamantapan kana tauhidna ngabelaan agama sehingga seungit dugikeun ka ayeuna panjang sejarahna panjang umurna barokah padahal secara masa hirupna mah ngan saeudak. Lamun urang ngontal kapalih itu mah malah aya ibu baheula Islam teh tertindas, baheula Islam teh sieun menyuarakan aya dina hiji waktos baheula perang Nasrani, perang salib anu mana dina eta Islam teh sieun dakwah teh sabab lamun aya nu wani menyuarakan agama bakal di bunuh, bakal dihancurkan. Sedangkan agama wajib dibawa sebab keur menuju kasalamatan dunia akhirat. Ayat Nabi Muhammad Al-Fatih diangkat janten raja kusabab kebijakanana, kusabab kasolehanana, kusabab keyakinanana waktu umur 18 tahun. Terus ngaruntuhkeun Konstantinopel, Turki atau lain Istanbul baheula kekuatan Islam teh ke Raja Utsmani baheula muncul di mana? Di Turki. Kekuatan
Seorang Muhammad Al-Fatih yuswana 20 tahun ngaruntuhkeun sehingga orang bisa ibadah tenang, sehingga orang bisa ngahaji tenang, sehingga umat Islam bisa nyebarkan agamanya jeung bisa make syariatna di seluruh alam dunia. Itu karena baheula diruntuhkeun setiap jalmi anu wani-wani ngaganggu karena kedamaian atanapi jalmi anu nyembah ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad Al-Fatih 20 tahun akhirnya urang mau masya Allah. Seberapa tahun ibunya? Adik seberapa tahun? Asa boro-boro jang batur, jang istri, jang murah kali asa cahaya manfaatnya. Jadi umur itu sapertoskeun rezeki, lain masalah pondok jeung panjangna, lain masalah ukur lila jeung sakedapna. Umur itu anu urang dikuatkeun, diutamakeun adalah barokah. Rizki pun lain masalah loba jeung saeutikna. Rizki sok sanajan saeutik tapi barokah yakin bakal cukup ku putra, cukup ku istri, cukup dituang ku urang jeung ngarasa kana hatena bunga, kana ngarasa kana hatena bersyukur malah bisa nulungan ka batu. Sabalikna rezeki lamun teu barokah keur diri asa urang dibikeun ka budak urang bae, ka istri urang bae, boro-boro bisa mere jeung nulung ka batur ngarasa teh kurang bae, padahal ditinggali ukuran mah loba anu dihandapkeunna nu teu mampuna. Sagala aya sagala katempo tapi hatena ngarasa kurang bae, sabab kumaha teu barokah, akhirna kumaha teu manfaat. Lamun rezeki geus teu manfaat tong boro-boro kabawa maot keur hirupna oge ngarasa kurang, tong boro-boro kabawa ajang amal tabungan ke di akhirat di dunia lagi teu kaburu. Jang bangunan masjid teu aya, jang sedekah fakir miskin teu aya, ajang bakal ibadah teu aya, kurang baik. Sabab kumaha terkadang terhamburna karena sesuatu anu teu manfaat. Naon sababna henteu barokah. Begitupun umur itu lain masalah panjang jeung pondokna, serahkeun ka Allah dan geus ditantoskeun. Tapi anu janten ku urang diemutkeun mah ya Allah, jantenkeun umur urang teh umur anu barokah. Lamun umur barokah tong boro-boro panjang sok sanajan pondok bakal bisa menyikapi kehidupan, bakal bisa bijak, bakal bisa manfaat, bakal bisa tutulung kadituna ngajantenkeun amal soleh keur di akhiratna, malah keur kakantuna oge janten sejarah, janten emutan, janten motivasi. Jadi umur itu aya anu jadi masalah, dina masalah kehidupan teh aya anu jadi solusi. Nah, umur anu sok jadi solusi mah nyaeta umur sok sanajan pondok tapi loba ngamanfaat. Akhirnya dina kehidupan kari tingali bae kana diri. Nah, kehidupan teh loba ngamanfaat, loba jadi masalah. Lamun urang ayeuna henteu mulai tina detik ayeuna erek iraha deui, sabab kumaha urang itu teu apal umur, luka beuti luka isu eueuh nu apal umur, tapi ku sabab teu apal eta lain loba introspeksi, lain buru-buru, kalah loba menunda, kalah loba engke-engkean, kalah loba lah engke deui, ke aing geus mampu, ke aing geus boga, ke aing geus keuyeung, padahal mah umur teh urang teh teu apa. Abek naros ibu, lamun seandaina urang diberi nyaho ku malaikat
ibu teh kesukaan teh bakal maaf naon dilakukeun ku urang ayeuna. Berbuat dengan tahampura kakolot leres, erek silaturahmi dengan tahampura leres, erek berbuat baik leres, mun aya nu merangan atau menghewaan ka urang yang moal dilawan leres, lamun aya anu ngecek ka urang yang meureun diantep leres, lamun urang kaayaan di bumi ngan saukur saaya-aya ge narimakeun leres. Padahal mah urang teh buah-buahnya isukan teu apa teu bisa dihayang-hayang, teu bisa diembung umpul pasti datang. Lamun kurang jawabanna adalah ya Allah, seandainya kuring kesukaan mawat kuring bakal berbuat anu kamurang kalih bade kuat ngecetkeun, kuat dididik, kuat diwasiatkeun supaya janten jalmi anu sae kuat ka istri nyarioskeun da eta teh amanat supaya paguh cepeng agama jeung sesama kudu silih akun kunaon urang teu dilakukeun. Umur itu kusabab ngan sakedeung maka sangat berharga. Hirup itu sangat berharga. Setiap detik-detik na urang teh ibu, setiap menit urang, setiap jam itu di dunia dengan sakit dengan sapeda. Kusabab ngan sakedeung maka sangat berharga. Setiap detik na aya catetana, setiap jam na aya perhitunganana, setiap waktu na bakal aya hisabana, bakal aya pertarosan pertanggungjawaban. Itu umur urang. Maka umur anu sangat berharga ieu ku urang hargaan ieu umur kunaon ku perbuatan anu sah. Amal soleh dina Al-Qur'an mah wa tawassaw bil haqqi jeung silih wasiatan silih ajakan kana kasayang. Ku cara kumaha? Ku cara anu sae. Sanes ku cara anu ambek, sanes ku cara anu awon, sanes ku cara anu hewan, komo deui ku cara anu sarua kagorenganana. Dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina hiji waktos aya sahabat anu naroskeun ya Rasul, saha jalma anu pangsae-sae hirup di alam dunya saur Kanjeng Nabi anu panjang umurna jeung loba amalna. Terus saha deui anu pangburuk-burukna? Jalma anu panjang umurna tapi saeutik amalna. Janten bu anu berharga teh kadeng lain duit urang, lain bumi urang, lain kebon urang, tapi diri urang sorang. Bukudah dihargaan teh. Maka kusabab diri urang anu berharga, waktu ieu, duit ieu, bumi ieu, kebon ieu kudu anu urang nu ngatur, lain urang anu diatur. Kudu urang nu ngatur. Penting diatur kieu, berang diatur kieu, diatur. Malah tos aya lamun urang sebagai jalmi anu ngagaduhan keyakinan bahwa naon anu dituduhkeun ku Gusti Allah, namun diparentahkeun ku Allah teh yakin eta teh dibagjaeun dunya akhirat. Tinggal diatur ku urang. Aya salat 5 waktu, beurangna jam 12, sorena wayah asar 3:30, buritna jam 6 kalituna, jam 7 kalituna wayah subuh. Aya eta teh jangan urang ngendalikeun kana waktu anu dikendalikeun ku urang. Dikendalikeun da diri urang nu berharga mah lain naon dipikaboga urang. Tapi terkadang urang masuk banting tulang, poho waktu, poho kewajiban, demi naon, demi mendapatkan harta. Kasih kuring ieu mah salah nyabunya sekolah diri urang teh teu berharga leres. Kadang poho daharnya
poho aturan begitu orang ayeuna cerek dibawa ke rumah sakit, geus di rumah sakit cing horeng teu aya hargana kebon teh, teu aya hargana ajis teh, dari kaluarga deui nu aya dijual deui jang naon jang udag sehat. Laras berarti nu berharga teh adalah sehat urang. Syukur bae heula kana kaayaan sehat. La azidanakum maka bakal dituturkeun ku rezeki nu barokah. Saeutik tapi nikmat, saeutik tapi ngeunah, saeutik tapi manfaat, bisa cukup keur diri ngurungan kabar barokah. Hampura abdi nyarios ieu teh hambar salaresna mah da jauh pisan jeung kalakuan simpeuleuh. Jauh pisan jeung kepribadian simpeuleuh can bisa ngalakukeun naon dicarioskeun. Ieu mah keur maca nu aya dina buku bae di dieu. Nu aya dina kitab hampura sakaya teh. Para kasukuan wargi sadayana, jadi ibu umur anu berharga itu lain panjang nah tapi barokah. Tahun cicirina barokah umur anu barokah teh biasana lamun umur anu barokah sok ladah ditinggalikeun ku sekap dewasa. Ari dewasa teh kumaha? Aya dewasa, aya sifat muda. Ari dewasa mah lain lobana umur, leres. Ari umur mah bakal terus berjalan, tapi kedewasaan mah lain panjangna umur, tapi sikap anu bijak, sikap anu henteu nuturkeun hawa nafsu. Bukan uang lalacuanan sikap urang ayeuna tos dewasa tapi budakeun kari akurkeun bae jeung budak. Uang akurkeun hayu sasarangan. Siap ibu? Bu. Ari budak imah ngomongkeun budak wae guys. Budak leutik geuning lamun dikalahkan ku babaturanna sok ngalawan. Lamun aya nu ngecek babaturanna sok ambekeun. Budak leutik sakitunya, terus kira-kira urang lamun aya nu ngecek sok ngalawan teh. Mun aya nu ngecek lamun ka urang aya nu ngahina sok sarwana ngahina. Lamun urang contohna aya nu nyarekan ambek henteu. Sarua belah dieuna mah jeung budak. Sarua. Padahal mah ibu perbuatan awon jalmi ka urang kamari dicarioskeun ka bini kula henteu jadi membolehkan urang berbuat buruk kabar tetep bae teu meunang urang ngalakukeun kagorengan ka jalma kanu kumaha bae kanu goreng kanu komode kanu alus komo anu urusana eueuh jeung urang sama sekali. Terkadang urang mah ngomongkeun jalma teu pernah ka urang nginjing duit eta jalma teh, teu pernah ngarugikeun kana harta urang, teu pernah deui eta jalma teh nyarekan secara hareupeun urang, tapi dibahas ku urang teu aya gunana. Lebih-lebih deui ayeuna urang saumpamikeun aya pisan hareupeun jalmi narekan ka urang, ngahina ka urang, ngajauhan ka urang, taramere ka urang, teu daek nulungan, lain berarti urang berhenti berbuat kasayang ka eta jalma. Malah disikapi ku sikap dewasa mah adalah bijak menghadapi sesuatu anu pinyerieun, anteng ngahareupan anu piambekeun, disikapi ku sikap anu baik naon sababna hatena boga kayakinan tauhid ka Allah. Sagala rupa nu dipidamel ku urang cukuplah Allah anu ngabalesna. Teu peduli batur nu dibere ku urang mere deui ka urang karep teuing, nu dilungan ku urang nulungan deui henteu karep teuing, anu ku urang dilongok nalika gering ngalongok deui ka urang mangga teuing henteu teu naon nu diperbuat ku urang anteng ancek mung sarukur hayang dibalesna ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sok sanajan saeutik eta umur bakal barokah sabab nu kitu kana umur anu jadi solusi.
janten solusi malah tina hal tuangan oge terkendali untuk segala dituang lain masalah mamuna tapi masalah badan orang berbicara bu lamun urang barang emak oge ini barang non barang emak berarti urang teh nyerahkeun eta teh kana dahareun teh nyerahkeun kumaha nyerahkeun lamun naon nu di daharna sae berarti kena sehat lamun nu di daharna meureun naon dicelakeun berarti apal badan urang teh kena bakal teu kuat teu mampu contohna namun budak letik mah nya mun barang dahar komo kanu ladak geus teu mikiran beuteung kan nu penting mah leres nu penting mah enak diserahkeun eta meureun budak teh kana ladak kana tuangeuna keun rumah engke eta mah rasana mah erek gering erek henteu ek mulasakeun teu karep teuing kitu lamun barudak mah mata kurang sok capek ngawarahna leres ulah ngadar itu ulah ngadar anu gitu ya hari urang ibu-ibu na nyeblak we dari jadi kalada geus teu sadar tuangan oge bakal dijaga malah para ulama mah tong boro-boro antara ngeunah jeung teu ngeunah nu enak jeung teu enak tetep diatur tilu comot cenengan saeutik isungan saeutik berangan saeutik malah mun bisa mah puasa da eta teh jang nyehatkeun badan diatur didinya nyarios panjian ngalakukeun mah teu biasa jadi hirup teh teu diserahkeun kana hawa nafsu tapi nafsuna anu diatur jadi urang teh hirup teh aya nafsu makan aya nafsu tidur aya nafsu teh naon atuh kapungkur teh aya nafsu teh nyata kahayang jadi hirup teh teu diturukeun kana kahayang tapi kahayangna anu diatur tapi kahayangna anu disimpen kahayangna anu ditahan kunaon ditahan ku pikiran mana pikiran anu menilai ieu teh kahayang teh halus henteu ieu teh kahayang teh manfaat henteu ieu teh kahayang teh lebih baik teh henteu malah sok sanajan teu hayang ge ari pisaeun mah kudu dihayang-hayang urang sok terkadang teu hayang mandi sudah datang ka urang hayangna da bising gering ayakeun rasa kahayang sabalikna urang hayang bae ayeuna mah barang dahar teh keur puasa mah meureun sanajan hayang ge ditahan beres malah boro-boro ayeuna ngomongkeun puasa teu keur puasa oge lamun ayeuna kahayangna sesuatu tuangeuna anu dilarang mah meureun kudu ditahan beres jadi kahayangna anu diatur kahayangna anu dikendalikeun itu anu dewasa mah lain hirupna anu diatur ku kahayang pas barometer kehidupan urang mah tos kukuh Al-Qur'an hadis dan para ulama jangan ngendalikeun mana nafsu anu kudu dituturkeun mana nafsu anu kudu ditahan mana kahayang anu kudu dijalankeun mana kahayang anu kudu ditahan sabab teu sakabehna kahayang eta ngamanfaatkeun malah lolobana mah nyilakakeun terkadang malah hawa nafsu mah hayangna teh ngan saukur sementara jeung teu inget kana naon anu lebih baik jeung teu lebih baik kana badan tapi ukuran urang mah adalah pola pikir anu Allah teh mere akal ka urang anu Allah teh mere emotan ka urang mere naon atuh pikiran ka urang maka akal teh kudu dimanfaatkeun ku urang jang naon mikiran ngendalikeun hawa nafsu supaya kumaha umur urang sok sanajan ngan sakedik tapi terarah barokah manfaat dawuhan Kanjeng Nabi teh pan sebaik-baikna jalmi lamun dawuhan Kanjeng Nabi bahasa Arab mah kieu khairun nas anfa'uhum linnas bahasa urang nama pangsae-saena jalmi teh nyaeta anu loba manfaatna pikeun batur lain pikeun diri sorang
Dawuhan Allah wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Dawuhan Gusti Allah teh ibu anu janten barometer ukuran anu ngukur kahirupan urang jeung anu dipake ukuran keur kahirupan urang urang ukurna tina Al-Qur'an. Kumadawan Gusti Allah wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah jeung kade kaalusan jeung kagorengan teh eta teh sesuatu anu beda ibu. Kasaean jeung kaawalan teh sesuatu anu beda. Maka idfa billati hiya ahsanu, tahan ku urang kagorengan teh bales kagorengan teh ku kasaean. Berat. Fa idal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamid. Sehingga seolah-olah urang teh henteu boga permusuhan jeung eta jalmi. Bo balas kaawan teh kunaon cenah ku kasae idfa billati hiya ahsan, tolak kagorengan teh ku kasaya ieu nyarios mun dibabari berat. Bo ngabales kaburukan ku kasayan berat henteu. Namun sing horeng didinya diujina urang teh, namun si ngoreng didinya lah anu jadi nilai kedewasaan kurang teh. Namun si ngoreng eta umatak jadi nilai nambahna dewasa kahiru kunaon ngabales kagorengan ku kahalus berat eta teh. Sok sanaos dawuhan Al-Qur'an obedu hese urang mah masih kena resep ngabales kagorengan teh kunaon buka gorengan bahasa lagi gagah kurang mah aing mah baturna halus aing mah baturna hirup bener kakuring bener gitu Pak. Jadi kumaha ek dibawa bener hayu kuring mah cenah ek dibawa parasea hayu ek sampai panangan itu teu aya maintenance jeung urang kali itu mah sarua. Sedangkan orang bertujuan adalah hidup yang barokah, hayang manfaat, hayang belajar incang kana dewasa. Kumaha nyaeta anu janten ukurana nyaeta dawuhan Allah idfa billahi hiya ahsan, berusaha ngabales kagorengan teh ku kasaya celetuk bae meureun kanarian di istri. Kumaha tah pamangget balasna ku kasayan menjigan mudah kuringnya rasi di mah ibu mah anggar bae sentrong istri sentrong deui gitu. Sabalingna ibu bapak keur nyarikan beureun balasna kunaon saena ku kasae buktosna ayeuna mah sarwana hasanah teh lamun urang teu ngabaleskeun imbalan teh moal beres gitu. Cek nafsu mah asa bayi pokoknya mah yang dijelaskan kurang teh teu salah bisa. Urang itu berusaha menyatakan diri urang teu bersalah, tapi ucara hawa nafsu tetap pun aya malah ngeureun eta masalah. Sabalikna tos bae urang itu sok terkadang kumaha nya teu siap jadi korban, tapi orang kudu jadi pemenang baik gitu. Kudu jadi pemenang tina bahasa tina nyarios. Padahal mah nu ngabulang balik hati adalah Gusti Allah. Sanajan urang katakanlah urang ayeuna teu ngieun masalah teu naon celetuk bae putra atawa istri atawa tetangga ka urang emot heulakeun eta teh bahwa ieu ujian di Gusti Allah. Oh ya Allah, ayeuna kuring damwamu dicarekan, ayeuna kuring damwamu dituduh, ayeuna kuring damwamu difitnah, pan kuring jelas ya Allah teu ngalaksanakeun, tapi meureun manah kitu ge kuring teh baheula loba keneh dosa, boga kasalahan, sarua meureun nuduh ka batur, nyangka ka batur padahal batur teh
dibales ku Gusti Allah. Astagfirullah ya Allah, narimakeun dosa abdi, mangga meureun waktosna ayeuna dihewaan ku batur heuh dipitnah, mangga nu penting mah da Allah nyaksikeun abdi henteu ngalaksana kagorengan teu dilaksanakeun. Suatu saat dibalikeun deui ku Allah eta hate jalma tahuan la ilaha illallah hampurannya kamari teh nyangka sudah teh bener ku anjeun tuh babai, tapi lamun kamari dilawan ku urang para sehat moal beres saminggu 2 minggu. Terkadang urang kudu ngalah, terkadang urang kudu narimakeun karena konsekuensi kahirupan naon nu disematkeun ka urang. Sabab kamari dawuhan Ibnu Athaillah, terkadang lisan jalma itu ku Allah digerakkeun ka urang teh terkadang ujug-ujug muji, terkadang ujug-ujug ngahina. Anu mana ngagerakkeun eta lisan jalma teh adalah Gusti Allah. Tujuanna naon? Muji kahirupan urang. Lamun aya nu muji ka urang, apakah urang jadi ngarasa bisa, ngarasa boga, ngarasa pinter, ngarasa soleh, jadi dituturkeun ku panyakit ujug di dinyana. Naudzubillah ini. Tapi lamun urang bisa nganahan eta ujian nalika aya nu muji, aya nu ngalem ka urang, dikembalikeun deui ka Gusti Allah. Sadayana anu magaduhan, anu mere kakuatan, anu mere hidayah, kekuatan pribadi, gerak-gerik ilmu segala rupa adalah titipan Gusti Allah. Dipujina dikembalikeun ka Allah. Celebut bae aya nu ngahina eta lisan jalma teh ka urang pujian eta teh Gusti Allah. Apakah dengan ngahinana batur ka urang teh berbuat goreng deui? Apakah jadi urang teh berbuat jahat? Apakah urang teh jadi sarwana? Diuji lamun urang ayeuna adalah orientasi atanapi anu dikejar ku urang hanyalah kebenaran, hanyalah alemah, hanyalah pujian mungguh Allah, maka urang moal berani melakukan kagorengan sekalipun kajalma berbuat goreng ka urang. Sabab naon? Da urang mah patokana hayang dianggap benerna ku Gusti Allah. Dalam urang hirup benerna cek Allah bakal bagja dunia, bagja akhirat. Tapi sanajan benerna cek jalma, salah cek Allah, bakal bingung, susah, terkadang putus asa, malah di akhirat meureun cilaka. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Maka balaslah ka saya kagorengan itu dawuhan Gusti Allah kunaon? Kagorengan itu dibalas ku ka saya. Ibu anu aran sabar teh lain narima, anu aran ayeuna urang di aran sabar lain berarti urang kajir. Sabar itu terkadang dibangun ku hate teh teu narima. Bu, jadi maksudna kieu disebut sabar teh lain berarti kurang narimakeun, lain berarti kurang kajeun, lain. Sabar itu memang berat. Hate teu narima, hate ambek, hate heu. Urang sok terkadang kahijana. Ya Allah. Kuring teh kurang kumaha asana teh yang kaalusan kadewekna teh deureun-deureun. Terus bener. Tapi ayeuna mah aya dewekna kitu bae ka kuring mah, kuring ge sabar mah aya batesna. Berarti mah mesti sabar ti awalna, laras. Da sabar mah teu aya batas. Didinya kesabaran itu terkadang kurang lain jadi putus asa, tapi kesabaran itu jadi nambah poin urang, nambahna kadewasaan. Bu, urang ngadamal kasayang erek nyahueun erek henteu batur. Contohna sapertos ieu kumaha atuh nya. Nah, kita contoh kasih kuring bae daripada melazim kuring. Pagawean sim kuring ual poe. Masalah teh ek jeung budak, ek jeung istri jeung tetangga. Lamun aya nu ngahewaan teh langsung hewa deui. Lamun cenah ngomongkeun teh hayang buat ngomongkeun deui. Lamun aya ka urang sok dibere teu mere teh urang teh teu hayang deui mere.
lamun urang boga rezeki hayang beberean teh sok inget heula kanu saha kanu sok mere kanu tara mere mah teu hayang mere nanti beres nu kitu mah ibu namina jiwa buburu lain jiwa seorang heroik pahlawan jiwa buburu bae urang ngadang melansa teh lamun diburu mere teh lamun disebut bak mere teh lamun kanu mere deui begitu menjiwana sanes jiwa penolong sanes jiwa dewasa sanes jiwa anu berbuat kasayang da ai berbuat kasayang mah anu goreng ari ngadamal kaalusan kanu alus mah eta mah urang buburu sabab hayang dibere deui hayang dibales deui dan nyata lamun teu dibales deui mah urang teh eureun ngadamal kasayang leres tepat langsung kuring gitu. Maka dengan waktu kurang kesempatan sami-sami kusabab kurang-kurang umur teu apal duka kepenting duka isukan ti mimiti detik ayeuna hayu urang wang alaitah wang lincah saeutik ya Allah dimulai ayeuna bimbing kahirupan abdi leuleuskeun hate abdi hayang umur sesa ieu hayang manfaat hayang barokah hayang anteng sagala rupana mung saukur hayang nu dikejar teh kariduan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah kuatkeun abdi ngaharupan jami-jami anu hewa ka abdi nu teresep ka abdi tetep sabarkeun abdi tetep abdi berbuat kasayang ka setiap jam sabab nu diudah ku urang hanyalah balasan di Gusti Allah. Mincak nalingkah mulai kembali batur teh apalin oge bu ngadamal kasayang itu ngadamal kehalusan itu lain baik kudu kanyawan ubat lain kudu kanyawan ubat kacil batur teh apal mulai dina hubungan mulai dina tersorangan dengan tanda kutip kurang bisa itu lamun ka tauhidan kurang ka Allah nah lebih diperkuat yakin Allah anu nyaksikeun yakin Allah nu ngabales yakin Allah itu selalu merhatikan urang anu ngurus urang anu ngatur hirup urang anu nangtoskeun yuswa urang jeung deui urang sadayana bakal duli ka mantena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakitu pangkat abdi hapunten abdi